yang tadi ngomong bapak teh lah. Naon? Ini bapaknya. Jadi bapak atuh tiba meureun sia mah bukan wae ajaran heula. Anjir loba di rumah. Ceret. Hah? Sama. Kunyuk. Aduh, goblok. Nama beta aing kunyuk. Kunyuk, sia aing mah tere. Hampura tere. Jauh bisa dilandut tan atuh sia mah we henam kewang ala lauk ngomong bedahkeun kehead. Bang, kita jalan meni mudun, misian tigorolong. Wah, paling geuti gorolong mah sia nyongclo tak kehead kana solokan. Adat nak kehead ngaranna ke jalan kasai. Bener Bang kita Heuh wang ala kehead wang bedahkeun balongna henam. Ku aing sia yang lauk naon pop ku aing dibere. Lu mana balongna? Heuh henam na sia malebasan omong atuh. Adieu kehead yo. Lain tan, aing geus lila teh ka balong deuleu gerak. Nah balong nage tangkal harendong hungkul. Wah edan Bang Dayang, ngajak ngalauk ke balong nage tangkal harendong hungkul. Betul, heueuh tan. Aduh, aing geus lila pisan geus aya meureun sataun mah teu diilikan balongna. Nah, tangkal harendong hungkulnya tan. Ah, Mang Doyok nanu dirasa ka aing nipu ya mah. Lain nipu tan pan aing ge teu nyaho sia mah. Pan aing ge geus lila cek aing ge teu ka balong. Tuluy ya naik kumaha tuh? Nah, kumaha sia mah bantuan ngored we aing je. Wangalaan tangkal harendongna. Tusu di teuing aing mah. Bantuan tan daguan aing. Oh, si kehead lah kan. Kalamang balong sih. Ini malam-malam terkebalong. Yo, Mang Ade tah sayang manuk teh di dieu. Loba di dieu mah. Di mana? Heuh di dieu. Loba di dieu mah. Loba sih. Lihat ya tuh. Bener itu teh? Heuh di dieu mah, loba di dieu mah yo. Di mana? Aya manuk. Aya manuk Mang Ade. Manuk itu nyaho di rumpun. Hah? Sigana mah manuk bini euy. Meureun sigana mah. Yang tadi ngomong bapak teh lah. Naon? Ini bapaknya. Jadi bapak atuh tiba meureun sia mah bukan wae ajaran heula. Anjir loba di dieu mah. Ceret. Hah? Sama. Kunyuk! Aduh, goblok! Nama beta aing kunyuk! Kunyuk, sia ka aing mah tere. Hampura tere. Kunyuk, astagfirullahaladzim, teh si kunyuk. Sana mata kunyuk sia. Kunyuk! Sia kunyuk. Siapa yang naon kunyuk mabet aing? Tere, hampura, suara aing teh manuk. Cungor sia kitu kunyuk teh lah. Naon Cil? Aduh, maneh budak ngora. Awak segede kentung beungeut cideung mau motor lagi ngalahurang. Mun aing kadenting jadi lauk cupang. Jih, sia mah kakang ngecek ed, kena motorna anyar. Nya heuh atuh kudu kos aing yo, motor anyar jebak kasep. Awe mana nu daikeun ka aing? Saha nu daekeun ka maneh? Heuh eta saha? Matak jadi pertanyaan. Ai sia ngeureun aing naon? Gue sok wong balap aing ngetes motor aing yo, super keep. Nih, sia mah di polontong. Bener itek balap. Sok dur, nah nu kieu mah sabalah sesena nu kieu mah diledot nu aing. Tungguan atuh ngajak balap mah. Oke. Buru tong lila. Oh, nya ceng ieu sirup lagi. Tungguan gedang. Bos, alus kenapa teh, Bos? Benerannya? Apa guna alus deh ya? Tahun 2004. Bos, ini motor yang bos. Ada kemana manesan? Ayo nu ngajak balap karu. Pakai wesan. Tuh, bensin loba ieu. Kayak tuh bos. Dik, pakai tah bensin mah loba ieu. Titipnya nu ya. Dok, pun bayar tuh sama mau bisa beli jembal daek lu.
wae si deung. Eueuh kawani sigana diajak balap ku aing teh. Edan kieu euy. Kumaha? Jadi moal? Oh, jadi mal mundur aing mah. Ayo tuh sok, ulah ngajar gue buru kadikeun. Anjing, bensinan di mah. Sal, ente tulus lah. Oke, ini tanya nawe mun beberapa kene. Ai di ditu nama tas magriban. Ini kene ka mageun lagi. Di jalan geus sekuati dia ke Tasik, urang nyokotna di Tasik tidak dah. Kemana lu kana teh? Ke Jogja. Oh iya betul. Pak Haji, Mau ke Surti gede. anu ieu di parapat. Nah salutikan. Paling Korea mah kana ge surtikan mah. Nah, tuh kene ieu. Ah duit ka leutik teh. Muatannya di 20 kurang. Geus nang ayo teh. Pak Haji abi berangkat ke lagi. Doakeun selamat. Ang, payungannya. Siap. Haji. Enggak. Haji. Biasa mah aduh asbon heula. Nerakeun atuh biasa ge dihitung kan mana aya di anu. Atuh yeuh. Hajinya. Ya apa. Kapan matana 20 kurang. Mabok. Karek dibawa ke manjek tuh aing ke dira. Manehna atuh manehna nu supir aing bawa. Wah. Gimana? Aing rek dapat muatan heula. Rek mawan ka wisata ti Tasik ka Jogja. Tuh ngilu anjing. Ih, ulah pan aing jeung Mang Jack nekna. Mulai ngilu. Ah. Pepe jahil atuh ti ka Mang Jack. Wah. Tuh belah ditu. Naon deui atuh? Ngilu anjing. Tok teuing. Kamu aya ngilu. Ah. Ai, Ngilu anjing. badaya. Pagdeui. Kamu aya ngilu wa. Wah, ngilu wa. Sok kagokan betul rek usaha teh atuh. Tinggal ieu. Ngilu anjing. Kancil, ku aing dibere duit poe pan ieu mereka yang mau muatan ge 20. Ya. Moal mahi ket. Astagfirullah. Ieu duit ieu. Aya ngilu wa. Ieu duit ieu. Kurang bener. Aya ngilu wa. Kadikeun atuh nasa kadikeun. Tah. Dagoan urang rek mawa heula muatan di Tasik prawisata. Sok Rek ka Jogja. selamat ya tuh. Oh iya kayak diberi duit mau usuk. Selamat nya. Asal ya. Sok Udah teh. Ya Pi duit siapa letik-letik nyuk. sok si selamat apa? well. Well.